Bete amat aing. Buntang lantung nggal poe. Mentok ayak doang ieu otak. Da ka kebon kulak biasa aing. Lah aing mending nelpon ayang beb aing lah. Mana tah HP aing? Halo beb, keur di mana dia? Keur di imah aing beb. Non dia nelpon aing. Ulin yuk beb, bete amat aing di imah bae. Mau ngajakan ulin, boga duit ke henteu dia. Dia biasa lagi ulin ka kebon. Pira aku ke kebon bae beb, dia mah beureun aya libur nah ulah ka kebon bae. Geus geura ka dieu, ayo urang ulin. Heuh, geus tangguhan kayak kadinya nyusul. Heuh beb, gancangannya GPL, enggak pakai lama. Heuh beb. Selah mending samperkeun bae koeng ka imahna. Salin ulahnya. Geus lah ulah paling ge aing diajak ka kebon deui be. Beung di bebek aing datang. Aduh, ganteng-ganteng tin, ieu banget aing. Desan ayang beb aing tergila-gila kana aing. Horeng mah aing ganteng lagi dong budak Korea. Masak ieu padahal mah aing can mandi. Komot geus mandi ya aing heh. Boga anak hiji pagawena jajan be ojeng molor. Nyapu nyeseuh kudu bae ku indung kem aku aing matak dituker kana parabotan. Aduh, aya mana ayang beb gila. Galak gitu ya. Sugan beng geus jinak. Assalamualaikum. Iya teh kotok, mandi dusun ya kotok, teh ngisingna WC. Hi eta ti kotok mencabak bae. Assalamualaikum. Nyatorek kitu mana yang beb. Can dirukiah meureun eta ceulina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku kabina-bina dia neng tong ceuli aing mik bae. Atuh teteh ku kabina-bina uruk salam geus sabaraha kali teu dijawab-jawab. Atuh teteh teu kadengen neng, teteh keur fokus nyapu. Dasar bae torek ceulina. Naon dia neng? Teu teh henteu ih. Aju neng dia ka dieu neuk neangan saha? Neangan anak teteh tah si Bakron. Neangan anak teteh si Bakron. Heueuh teh. Ke teteh neangan si Bakron heula nya. Kon. Aduh, main naon tanggal garo aing lah. Samperkeun lah. Geus datang ayang beb. Aya naon mah ngageranong bae. Tuh aya nu neangan dia. Mah kenalkeun ieu Tameli kabogoh nong anu pangsemokna pangmontokna sajagat raya Indonesia. Geus syukur bae ari aya nu hayangan mah kana dia. Atuh mah kan nong mah ganteng dong artis Korea. Cewek mana sih anu teu tergila-gila kana nong? Lain tergila-gila meureun tapi galilaun kana dia. Sok teu jelas mama mun ngomong piseuneun bae. Laju dia neuk ka mana? Dekulin lah jeung ayang beb. Bener teh ayang beb. Heuh mah. Heungeus dia gerak ka ditu ulah penting-penting dia balikna. Mah moal. Mak. Minta duit sih jajan. Naon minta duit? Teu nyaho bapa dia saminggu teh ngiriman-ngiriman. Geus lah mak malah curhat mere duit henteu. Nya kenceng tah ngomong. Isin kana tetangga jeung kana ayang beb. Baiklah beb urang numpang.
Gitu ya anak neraka malalempangan kita dek sasalaman. Mah pohon nang teh salaman. Sengit amat dia leungit mak. Teka tahan leungit mas sengit nak. Sengit lengan mama. Oh sengit teh kotok. Assalamualaikum. Lamun lain anak ai mah koeng kutuk dia. Koeng lamun balik koeng mau bere nyatu. Mending ngalunjak teuing kana indung. Amananya ayat. Main tinggalkan ulin be aing. Nyaho sorangan be di imah. Dibaturan keukeuh ke aing. Mendingan yangan ke ayat. Jod pandai ngajak tinai-nai ulin sih. Ulap aing, paling tinggalkan bae di imah. Tuh seta malah mau diajak ulin, sok hayang jajan bae. Soalnya aing teu gablek duit. Dia makanan dulur ya kuka bina-bina pelitna. Nen dulur sade nu ngurusan diangke kolot. Ayolah, salam pamajikan aing. Kiraku nek urusan ku dulur aing bae. Doang nek boga pemajikan bae ya dia mah. Pugu jodoh dia mesti kawin ku batur. Sok teu jelas dia ngomong. Bet dulu gitu nah nu kerbobogohan Satu nu keur bobogohan. itu si borok buka jeung si ayad Sok teu jelas mun ngomong asal ngajeplak bae. Ya teka deuleu budak lalaki kabeh hayang adu pedang budak bobogohan mah. ayo urang samperkeun No nyamperkeun budak pan dia nu kajak ulin. masih hayu samperkeun Geus hayu. woi dak romantis dari bobogohan di dieu cocok ari kitu mah Cabak ya semut dia pae. Mau ngomong sembarangan bae. Dasar kulum iwung. atuh dari ya keur naon di dieu lamun keur bobogohan mah untung koin dari teh dilaporkeun ka RT mun dilaporkeun mah koin kawinkeun dari ya Dan dia kira koin kadulinggis jeung si Ayad. Nyaho dia mun ngomong sok ngajeplak bae. doang aing tuh boga kabogoh mah nya semok nya montok alabatan bool kebo terus kabogoh aing mah bikang deui teu doang dararia bobogohan yang sama-sama lalaki nek adu pedang dararia Cimeli bae matana buta. Kudaek kana si hileud nangka. Terus geura cager bae dia Meli panggera tinggalkeun ta si Bakron. atuh ayang beb aing mah setia karena aing soalnya ngesi takdirkeun jodohna aing tapi dararia ge ngesi takdirkeun berjodoh eta lah hayu beb ulah hebel-hebel di dieu mantakan doang budak balangsak bobogohan itu jajan jeung daria bobogohanna itu ciuman tah daria mumpung rarehe usaha saha Babetkeun dia koy. Mun ngomong asal ngajeplak bae. Tadi ge bawa dulur dia pang urang ulah kaduluan bobogohana. Heuh nya, tisu kurang duduan bae. Panyan batur mah urang bobogohan. Atuh makana eta untung urang teu dilaporkeun ku si Bakron kana si Rete. Coba lamun dilaporkeun mah urang dikawinkeun. Urang pindah tempat bae. Bosan di dieu mah. Yuk. Ngelahan amat kan di tempatnya. Oh, tadi ge urang teh ulah ka dieu. Mananya ke ayat hang jajan amat. Pucuk dicinta ulan pun tiba. Ngomong naon dia ok. Itu dulur dia datang raheun meureun di imah. Aduh, pasti saya minta duit. Aing lah mending nyumput. Jangan bebeja nya. Aing mau kecewa. Aya Kang Borok bok samperkeun lah. Hei Borok bok, dia ngadalah kakak aing teu. Tuh nyumput. Si Bagong malah bebeja aing nyumput saya tak. Gayad. Gayad. Neng enai, aya naon ngagerokeun AA. Bolon-bolon ting dia bebeja aing keur nyumput. Minta duit si aing hang jajan.
buka bina-bina dia mah mintaan duit bae. Ya, saya bu, masih segera kali tulin. Menang naon 1000. Di jajan. Ongos lah. Jod, aing modelan ya. Tuh kan dia mah ngajakan ulin aing mun teu ka kebon pasti ka sawah. Beb, dia kudunya ho kelestarian lembur orang kos kieu. Atuh bosen aing ka sawah deui. Nimuan keong deui. Geus mah aing unggal poe ulin jeung keong. Si Bagong terus aing disarwakeun jeung keong kitu. Sarua kan dia mau monyongna doang keong. Geus lah beb aing dek balik heula di jajanan henteu ku dia, diajak puputaran bea nu aya cangkeul suku aing. Beb, laju aing di dieu jeung saha mun dia balik. Baturan tah keong ku dia di sawah. Jelas mun ngomong mun lain kabook ku aing sliding dia. Hawa geus gerak ka dia balik. Alieur aing diajak senangna balik bae balik. Ya bawakeun pece aing. Geus ka dieu bae nu hade dia di dieu jeung keong lah. Hawa geus gerak ka ditu talapung dia ku aing. Mending aing ulin, sugan bae mantak perkalihan lah. Wih, kebeneran aya budak leutik keur mancing belut. Lah mending campur ku aing lah, jebaret teh aing. Woi dong, aing minjem pancingan tah, baret teh amat aing. Yo, Os yo, dia nak yo. Cangkel ieu tur aing, kita di sanyangkol keneh bayi belut. Jadi iya jingkon, bang aing mah tunggul awi. Oh misalnya, aing buru-buru, dekat tabul aing modal. Jika ampret aing tarokeun ku awi, ngumpet ke mana dia? Run. Run. Tuan bae, mancing menang lauk paus aing lah. Run.